Mereka capek teh boga motor teh lempang rek kasih suha rek nagih sugan can dibelikeun. Belah mananya suha teh jeung mapai cai deui kieu meuni palalaur geuning. Palalaur kieu Suha, belah mananya si Suha teh? Tuh geuning si Suha. Suha, mana duit teh? Janji we rek bayar hutang. Di teteangan belaan lempang jauh-jauh. Kada kan Suha? Ari ngomong teh lamun rek ngaji assalamualaikum naon. Ini sopan tata krama lihat dia mah kalakian lagi ate kitu ku aing teh sih pake beli mobil tah mobilna tah. Aduh atuh si Suha gagabah rasa maneh loba duit. Da teu sopan nagihna sopan make tata krama atuh. Teu katingali sugan teh lain Suha eta teh nu ngajanteng teh. Puguh we da suata lap ngalumuk sagede karung butut kieu teu katingali. Aing katingali handapna hungkul sapatu. Emangnya sepatu awak kakian kitu sepatu teh sukuan tingali tuh. Tuh tingali tuh. Nya pokona mah kadeukna duit. Lain kadekeun duit nagih diuk dinya tah. Nagih teh diuk tah. Sing sopan tadinya tah diuk tah. Diuk tadinya tah nagih teh tah. Tah. Duit loba tah. Bayar Dibayar sabaraha hutangna? 15 juta. 15 juta lain tenir apa renta data parek menes. Har apaan mimitina 10 juta. Tuluy 4 juta tah nu 1 juta teh leuwihna. Ulah hayang leuwihna piripuheun eta teh. Bimadoroteun. Nya geus dibelikeun mobilnya. Tah mobil Suha mah loba tah. Walaupun Suha tukang kuli beli mobil. Hutang heula bayar. Gampang bayar hutang mah. Di sini wejakeun. Nagih mah ka imah, lain ka leuweung nagih. Heueuh. Teu sopan. Tadi teh geus ka imah. Suha teh eueuh cenah keur ka kebon. Da aya balik kali nagih ka leuweung. Emang eueuh imahna? Tadi teh ka imah ngan eueuh cek budak teh Suha mah ka kebon. Kebon sorangan. Tungguan ai kitu. Lamun kolot mah terkecuali lamun budak leutik teh nyaho kasopanan. Ganeng wae. Yo balik ah. Aduh, balik itu. Balik yung aing mah teu butuh kudu nagih. Teu butuh aing mah kudu nagih. Naon atuh teh? Naon itu naon itu deui. Sok sangeunana wae. Ngajago kan ini. Op. Baik. Dasar Suha. Tah maco tah Suha mah tah.